Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa atani sareng kudu dinas anjeun bitahzibil akhlaqika kana ngurus akhlak anjeun. Aktsaro bari leuwih loba mimma tina perkara tak tani anu dinas anjeun bitahsilil ulumi kana ngahasilkeun pirang-pirang ilmu wal ma'arifi sareng pirang-pirang kanyaho. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis. Inna asyaddan nas ari lapad inna asyaddan nas. Inna asyaddan nasi sayaktosna pangbangetna manusa. Nawanana azaban adabna yaumal kiamati dina poe kiamah alimun eta jalma anu nyaho anu berilmu lam yanfa'hu anu henteu ngamangfaatkeun ka henteu mere mangfaat ka alim saha Allah Gusti Allah bi ilmihi ku ilmu na si alim. Wa qala sareng nyarios saha zaimu misra Syekh Jaim Misra asabiku anu ti heula Sa'du Zaglul Basya tegesna Sa'du Zaglul Basya. Nahnu ari kami lasna eta lain kami muhtajina eta anu mikabutuh kabeh ila katsirin kana loba minal ilmi tina ilmu walakinna tatapina kami muhtajuna eta anu mikabutuh kabeh ila katsirin kana loba minal akhlaqil fadilati tina pirang-pirang akhlak anu unggul. Wallahu a'lam bishawab.